Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama abdi Ahja Paujan ti MP3. Dinten ieu abdi bade ngadongeng tentang Ciung Wanara. Zaman baheula di tata Sunda aya kerajaan anu ngaranna Karajaan Galuh. Ngan kerajaan nyaeta Prabu Brahma Wijaya Kusuma. Raja boga pamajikan dua, anu hiji ngaranna Demi Dewi Pangrayep, nu hijina Pohaci ngaranna. Hiji mangsa duanana ngajuru, mimiti nu Dewi Pangrayep. Terus nu kadua barang Pohaci ngajuru. Terus teh Dewi Pangrayep boga niat jahat lantaran sirik. Disirik ka Pohaci, eta orok diganti ku kirik turuy orok nu aslina dipikeun ka walungan diwadahan kana peti. Bayang raja apaleun nu Pohaci boga orok kirik geuwat manehna diusir ti karajaan. Si Ciung Wanara teh kapanggih ku hiji keluarga di leuweung terus dikukur nepi ka badag. Terus teh Ciung Wanara teh jadi jawara jeung jago ngadu hayam di kampung teh. Ari raja disebut pisan ka ngadu hayam oge. Terus tuluy Ciung Wanara teh diondang ka istana ke ngadu hayam jeung raja. Samame perung diadu Ciung Wanara teh minta syarat. Dalam kerajaan kerajaan kuy beurikeun ka Ciung Wanara. Terus teh raja kulantaran yakin bakal menang jadi satuju. Barang perung diadu hayam teh raja eleh. Atuh Ciung Wanara teh nagih janji raja. Tapi raja dibere nyaho ku patina. Jeung Ciung Wanara teh nyaeta anakna nu bae dipicin ku Dewi Pangrayep. Raja ambek terus minta newak manehna keur dihukum. Yang bangga ambak terus narajang Ciung Wanara dua dipisah ku raja. Kira raja teh ngebagi dua kerajaanna, hiji ke Ciung Wanara, hiji deui ke Hayang Bangga. Itu we carita dongeng ti abdi. Punten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.